Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana biulumihi fidarain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal qismu rabi'u sareng ari bagian cai anu nomor kaopatna eta maun najin cai najis aya mutana jisun tegesna cai anu kanajisan wa huwa ari cai mutanajis eta kismani kabagi kana dua bagian ahaduhuma anu ari salah saijina kismani eta qalilun cai anu sakedik wahwa ari cai qalil wahwa ari qalil eta aladi cai halat anu nempat bihi dina ladi naon najasatun najis tagoyaro maka barobah ieu cai amla atawa henteu wahwa ari kitu wahwa ari cai ay wal halu tegesa ari tingkah eta anahu saya sunat cai eta maun cai duna kulataini anu tetep ieu cai kirang ti dua kula wa yustasna jeung dikecualikeun min hadal qismi tina ieu bagian naon al mayitatu bangke alati tegesna bangke ladama anu teu aya getihan eta maujud laha kana lati sailun anu ngocor inda qatliha dina nalika mayahanana lati ao saki udwin atawa ngabelek anggahotana minha tina lati kadu babi seperti bangke laleur ilam tatruh lamun teu dialungkeun ieu duba pihi kana ladi atau kana maun walam tagoyar jeung teu walam tagoyarhu jeung teu ngabarobahkeun ieu dubab kana maun wakada jeung etanya kitu deui seperti wakada jeung etanya kitu deui seperti ilam tatruh anajasatu ari najis alati tegesna najis la yudrikuha anu henteu tiasa nyusul kana lati naon atorpu paningal panon biasa pakulun mangkari hiji-hijina minhuma tina najasah sareng mayitah eta layan jisu henteu nganajiskeun kitu ieu kulun almai'a kana anu ajur wa yustasna jeung dikecualikeun aya don deui naon suwarun mazkuratun pirang-pirang gambaran anu tos diuningakeun fil mabsutati dina pirang-pirang kitab anu panjang penjelasanana wa asyara sareng isarah ki musannif lil qismi sani kana bagian anu nomor kadua minal qismi rabi'i tina bagian cai anu opat biqaulihi kalawan pidauhna kangjeng Nabi aw kana kasiron kulataini paksaro patagoyaro wallahu a'lam. Sabadana urang sadayana manjatkeun puja kalau anu maha kawasa lajeng puji kalau ilahi robbi ku ngalangkungan kudratna anu hartosna kudrat kakawasaan Allah sareng irodatna anu hartosna irodat ngeresakeun anak Gusti Allah urang sadayana tiasa riung lumingkung pamprok jongho patepang wajah dina raraga ngalaksanakeun kawajiban urang dina perkawis anu aya patula patali sinareng milari ilmu ceuk bahasa urang mah tolabul ilmi gitu ya atau milari ilmu ku jalan urang mah tos sararepuh aya deui kawajiban anu sanesna kalintang ibu-ibu mah seueur pisan padamelan anu kudu dipidamelna lajeng atuh kapungkur da urang mah ngararaos bahkan malalas santren tug dugikeun ka aya
tos nini di pasantren keneh gitu. Aya daya teu ayanya. Janten ku sabab pangawasan mah lajeng milari ilmu mah diwajibkeun ceuk katerangan anak mah ti mimiti di bedong tuk dugikeun ka urang dilebetkeun kana sangkeredong. Ti mimiti biji tina lawang anu poek dugikeun ka dilebetkeun deui kana lawang anu poek deui. Ti mimiti biji tina lawang anu sempit tuk dugikeun ka dilebetkeun deui kana liang anu sempit. Ngawas mah wajib. Ngawas mah wajib. Tah nuju di bedong kumaha ngawasna da orok. Nya teu tiasa mapah, teu tiasa nyarios, teu acan nguping jelas, teu acan ningal kitu. Teras atuh emutanana ge teu acan aya. Tah waleranana nuju di bedong mah ngawasna teh dipangawaskeun. Janten murang kalina dicana ku ibuna atawa diais ku ramana, lajeng ku ramana eta murang kali teh diawasan, diwurukan. Diawasan naon? Diawasan kalimah pertama anu kudu lebet kana mana jeung kana emutan anu marupikeun kalimah tauhid. Anu eta kalimah tauhid teh ayana dina adan. Nah, ngadanan murang kali teh eta teh ngalaksanakeun ngaos ti mimiti di bedong. Gitu. Tah ku adan. Dina cepil anu katuhu adanan ku ramana. Atanapi gegentos anu janten ramana. Misalkan aya akina ku akina kitu nya. Lamun teh mah teu aya pameget hiji-hiji acan. Teu aya gitu kalebetkeun rakana kitu tos ageung nya. Teu aya. Tah aya teh ibuna we. Kitu nya mung ibuna ge nuju gaduh hadas. Gaduh hadas. Adu gaduh hadas nipas keneh. Gitu. Tapi aya raka ibu berarti uakna eta murang kali. Istri pameget teu aya pisan. Sok sanaos ku istri da ku sadaya pameget. Ajengan ge teu aya, santri ge teu aya kanggo dipiwarang adanan. Eta murang kali ku ibu. Nya ku gaduh hadas nipas, gaduh hadas nipas tah ku raka ibu ku uakna eta murang kali ceuk pangadanankeun gitu. Atau kurai pangadankeun budak urang gitu. Tah tos adan disunatkeun deui cepil anu palih kencana di komatan. Janten adan dina cepil palih katuhu komat dina cepil palih kencan. Nah cenapangna kedah di adanan di komatan ku jalaran numutkeun kana keterangan teh ngawas teh diwajibkeun ti mimiti di bedong ta eta tiwiti borojol diwurukan gitu ku nu janten ramakna atau ibuna atau gegentos rama sareng ibuna anu rupi pangwurukna kalimah tauhid anu aya dina adan plus dina komat. Nah cenap pangna aya adan jeung komat kanggo murang kalih anu neme borojol mah siga anu eudeuh salat we nya biasana mah pan komat mah bade ngalaksanakeun salat. Gitu. Tah waleranana kanggo murang kalih anu neme borojol disagedeun adan teh lajeng ditambihan ku komat nyata ngalap ka berkahan kanggo eta murang kali. Kumaha kaberkahanana di adanan kahiji ngalaksanakeun kana dawuhan Kangjeng Nabi yen ngaos teh diwajibkeun ka sakabeh jalma Islam ti mimiti di bedong nyata neme lahiran. Nyata carana diwurukan ku kalimah tauhid anu aya dina adan nurupina la ilaha illallah aya nya dina adan ngaos lapad la ilaha illallah teu aya pangeran anu wajib ibadahan ku sabederna dina ayana angin Gusti Allah. Tah supaya
eta murang kali teh ngarekam karena kalimah tauhid jeung supaya pertama anu kakuping ku cepilna karekam ku manah jeung emutanana daya kajabi dua kalimah sahadat anu eusina nyaeta sahadat ka Allah jeung sahadat ka Kangjeng Nabi nyata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah supaya cinta ka Allah cinta ka Rasulullah salajengna supaya aya dina manahna teh tauhid nyata ngaesakeun atanapi nekadkeun yen anu kudu disembah teh Allah hijina henteu dua henteu tilu anu kudu disembah teh tapi aya hiji nyata Gusti Allah tah supaya aya berkah eta aya berkah eta tah salajengna pangna kedah diadanan tah eta adan kanggo maneh supaya sugan jeung sugan murang kali anu diadanan nu nami borojol mungkin ageng bertambah umur ngagengan salirana dibarengan kumana anu sae gitu ari suci mah komode sapertos Kangjeng Nabi moal bersih mah sapertos bersih manah Kangjeng Nabi moal urang mah tapi ku berkana adan sugan manahna teh mungkin bertambah umur ngagengan badan manahna oge mungkin sae mungkin leuleus bila mana manahna leuleus jeung sae diajak kana kasayan teh leuleus manahna kersa kitu geus waktosna diajar ngaos teh kasep lompa meget ngaos mangga neng ngaos mangga kasep salat mangga geulis ngaos salat tuh da leuleus mana jeung sae mana kersa we dicana kana sae berkahna adan lajeng nah cenah pangna dikomatan tah komat mah kaung ngurus emutanana disagedengeun manahna supados sae lajeng emutanana ge kedah sae nah maksudna emutan kedah sae kumaha janten daya pikirna teh kedah sae gitu teu pinuh ku suudon ceuk bahasa Arab mah nya anu hartosa suudon teh awon sangki aya jami teu kenal sumping sangkaanan teh geus ka mana meuni we oh boa-boa cenah tuh eta teh anu naon anu naliti ka dieu titahan bangsat anu mana ieu teh meureunan keur nempoan deuk asup ke ka mana kaluar ka mana satuluyna engke peuting meureun deuk ka bangsat ka jelema teh pedah teu wau geus goreng sangka we geus goreng sangka atawa teu kaur aya tatangga duitna teh muni siga babari bab dunyana teh sawah engal kabuli emas engal nambahan kitu nya terasa tu carogena nambahan deui pamajikanna teh gampil kau motor sing mobil mah Masya Allah oh emutanna teh teu oleh awon we oh atuh da si eta mah ungal kemis peuting malam Jumaah da balanja sasajena ge atuh ka pasar muni tolombongan di warung urang lilin di barorong kabeh dawuh tukang damar cenah tukang korek tukang bensin di barorong da eta teh sok les cenah kemis teh isu keneh eueuh sok kapeuting eueuh datang sore teh malam Sabtu matak saminggu kemudian teh duitna teh muni loba da si eta mah ngipri atuh waduh tos kitu we emutanana teh tuh awon sangki wae ka jalmi teh awon sangki moda abdi ayeuna kitu nya nah ieu teh rada corencang nu pangaosan teh wah jelema teh ngararewa ka urang teh kitu nya padahal mah teh araraya teh uleman lain sanes ngewa kitu aruleman kusabab di bumi nama teu acan menak daging gitu ieu gratis gitu gratis nya atuh kana gratis punya itu yang kucari komo diakutan ku mobil dituangkeun dileuteun gitu atuh abdi geus hayang gitu mah gitu ari abdi sebagai ustadna awon emutan awon sangki
ieu teh jelema teh ngararewa teu cara ieuna ka urang teh ayeuna pengajian itu dararatang kitu nya masyaallah awan sangki we abdi teh anu sok pada uleman mah mukul komo cenah uleman ieu mah teu da teu puguh panguasana tiap waktu ge cenah kitu lajeng padahal mah nuju teu damang gitu nuju teu dararamang geus awan sangki we abdi teh tah supados tong kitu gaduh emutan teh teu weleh saya sangki walaupun perkara awan di mana anana teh sae we gitu taku berkana saya sangki eta nu awon ge bakal sae komo deui anu sae tah sangkan emutan bisa nambah yuswa nambah ageng salira emutan teh nambah sae berbaik sangka ka sasaha oge tah diberkahan saatos diadanan cepil katuhu di komatan cepil kenca oh berarti amang abdi berburuk sangka wae ka jelema komo ka salaki mah da abdi sok diitung elap mawa sekian losin diitung bisi pas salosin teh 12 nya tah bisi 20 asupkeunana eta jadi lamun 20 mah 8 deui eta keur saha da pasti manehna mah ieu salosin tah padahal mah aya 8 bobo eta 8 jaki kineuanana di Bogor gitu diitung abdi teh gemol dihitung sakodi teh pan 20 bisi 25 sarung bantal bisi wah selupat selepet teh bahkan deuk ini teh dirah-rahan heula ku abdi teh wah ketat teh siga satpam ngarah-rahan karyawan anu deuk arah asup ka pabrik desikna kudu dibuligiran ku abdi teh masyaallah gitu tah tuluy bila mana uwi da geus diitung memehna ku abdi ditanya ngomongna teh CF tapi artos teu sesuai jeung itungan wah geus ku abdi teh eta digudegeun ditajong dibere boan panjang budak ngulehoan teh cenah ngajajar wah dicareke deuleu tuh budak sia leungeun urang nu kakurut temong tuh bati ngurus budak ieu teh kakurut leungeun oge suku nu roromeun tuh ngabelakeun ngurus rumah tangga teh roromeheun papanasan di sawah ieu teh ngaramet naon itu ieu ngunah-ngunah duit eueuh ieu sawareh ka mana sih teh waduh gitu salakina STI suami takut ngeluh kayak untung kanyutna teu ngeluh oge nya ngeluh kayak masyaallah curucu cipanona teh prot hitutna teh masyaallah lamun pamajikan urang kitu balik sia aing teh da kasep aing komo ajengan payu keneh ka budak ngora kitu masyaallah itu mata teu wantun kadu ku abeh langsung ngadeg-deg ngompol di dinya ampun Masya Allah tah meureun amang abdi teu di komatan sugan eta taros ka ibu gitu ka ibu atau ka rama tah sunat di komatan nyata nyareatan disagedengeun mana mingki nambihan yuswa nambihan ageng salira teh salajengna namih bersih tah ku berkahna komat sugan emutanana oge nami sae ulah berburuk sangka wae gitunya riweuh anu berburuk sangka mah riweuh janten ngadamel panyawat nyalira karos ku abdi ge panaeuna teh sok abdi mah sok panas baranan sok goreng sangka abdi mah sok hasud sok ngadu-ngadu jelema abdi ibu-ibu mah tara kitu tara taranya eta da teu damang da abdi mah panasan matak nu sanes ceuk pun bojo bapak cenah ieu aya nu ngagaluh motor enga atuh deg kana hate teh uluh saha nu miheulaan urang sae teh mangpa ngojere bebeng motor teh diteun mang andep ge teu lebet ku agung-agungna motor oh masyaallah kutan atuh di mana tunana duka di parkiran Allah berarti motor HD puluhan juta hargana deg tapi sok itu bu teu kaur batur menang nikmat sok aya panas itu ibu sok itu tara
Taharanya ibu mah tah. Alhamdulillah. Meureun berkah di komatan. Pak di komatan teu nya nah alusnya Bu aneh. Eta mah anugerah hati Gusti we nya. Alhamdulillah. Omong atuh jang naon pangaosan ngaleng ngidul ngetan ngulon. Berang puting. Poe Minggu ge atuh diamang anjing-anjing. Lajeng atuh lohor. Aya ajengan impor di luar negeri katanya. Lajeng atuh ke sore amang magrib abdi mah. Tuluy jam 10 peuting 5 kali. Da atuh tolombong paranti panyimpenan khusus ompreng ditulisan. Tolombong omprengan gitu. Da keresekna teh tilasa teh geus pinuh. Jangke bisi muludan teu kedah meser keresek. Eta kap abdi manutilas nurutan ibi cenah nu urut-urut teh di pulungan ciga tukang rongsokan tina runtah di kosokan nah cenah teh pulungan meh teu meuling ke cenah bisa aya acara di pawono teh awewe paresep kikitu anya anyang-anyangan ngojojo atuh da urut namina ge tina tanu tina jarian di pulungan najan di kosokan teh ari diwasuh mah atuh disampurkeun laleur nya rongit teh mama di dapur teh jeung bararau loba reungit cenah paling dicubluk cenah teh biasa kapanasan sok namun ngaburilek nyarios teh matak abi mah tina samingon ka dapur teh paling sabaraha kali tara ka dapur di tengah bumi we kitu eukeur mah seueur etangeun acis teu ka etang wae aduh masyaallah gitu taku komat tah eta ngamalkeun tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin minal mahdi nyata ngaos teh dikawitan ti mimiti di bedong da ku samurang kali mah teu acan tiasa nanaon libarat mayit tah maka eta murang kali teh diburukan kusaha kuno janten ramana bisi ramana teu aya kusab ibuna manuju gaduh hadas nipas tah gegentos ramana aki-akina lamun teh mah teu aya sapotong oge istri pamegat wios ku istri ge ngan makruh gitu adan qomat ku istri gitu walaupun salian kanggo salat komo atuh kanggo salat mah gitu kecuali istri bungkul ngan adan mah teu kenging cekap ku qomat gitu sabab orat gitu adan walaupun khusus kanggo istri itu cekape ku qomat dari kedah lalaunan komo deui ieu mah ngadanan ngomatan murang kalih nembe lahiran ulah bedah soanten sapertos diadanan di komatan ku pameget istri mah tuh atuh engke dugikeun kalebet kana sang keredong kudu ngaos kusabab sapertos orok dina pada geus teu aya daya teu aya upaya da maot teh tah diwurukan kunaon diwurukanana asalna ge diwurukan ku kalimah tauhid nu aya dina adan ku dua kalimah syahadat anu aya dina adan pupus oge diwurukan ku kalimah tauhid anu aya dina adan ku dua kalimah syahadat anu aya dina adan maka disunatkeun saatos eta mayit ngajopopong mastaka kapalih kaler sampean kapalih kidul jeung sunat kedah antel kana taneuh si pipi mayit lajeng si sampean mayit teh matak dibuka Bu sunat teh eta teh lamun dihukuman wajib lamun teu dibuka kusab wajib teu sah berarti ngurebgeun teh nya untung sunat biade tah kusabab sunat lamun teh mah hilap teu dibuka sehingga pipina teh teu antel kana taneuh lajeng peanana teh kulitna teu antel kana taneuh da sunat dihampura mung teu aya pahala anu teras-teras namihan eta pahala teh ngempel nuju ka eta mayit tina ganjaran sunat dikurebkeunana pipi sareng peanana kulitna diantelkeun kana taneuh janten kirang leubeut kitu pahalana teh tina sunat kirang kitu kusabab
pipi anu sunat dibuka ku jalaran kedah antel kana taneuh, pean anu dibuka ku jalaran kulitna kedah antel kana taneuh henteu. Janten pahalana teh kira. Matak ngurebkeun oge kedah ku anu ngartos. Gitunya kedah nu ngartos. Ulah kuno hoyong bari teu ngartos, kedah anu ngartos. Matak pelebah eta mah sangakeun kanu ngartos. Da tambih muka tali pocong anu dina mastaka disebutna tali pocong. Lajeng muka pipi nya kapas boehna teh. Terus ngantelkeun kana taneuh teh aya pandoana ibu. Itu ujug-ujug kitu. Komonya anu ngewa mah gitu anu ngurebkeunana pipina teh komo sirahna teh kadigedug-gedug heula geus cenah modar cat modar. Ah mayit teh bisa-bisa ngomong nyeri atuh teh cenah gitu. Aya doana pelebah sampean salajengna pelebah mastaka aya doa. Tangan eta doa oge hukumna sunat. Bisi dikurebkeun kudu teu apal. Da jadi dihampura. Nya henteu jadi masalah. Pikeun anu ngurebkeun ngan pikeun mayit mah kirang pahala anu ke sararumping ka eta mayit nya eta tina padamelan anu ngurebkeun tah ku sabab teu midamel sunat. Matak periogi dikurebkeun kudu ngartos, Bu. Matak kudu sakola we. Dikawit ngibakan mayitnya lajeng mungkusan mayit nyolatan mayit ngurebkeun mayit nalkinan mayit kedah sakola. Nah anu dimaksud sakola ieu teh ngaos kedah ngaos jeung ngaosna ge da kedah khusus tah mah Bu teu kenging model kieu salintas mun dina ngaput mah kedah kursus khusus we. Kursus mulasara mayit. Mode istri pan benten sareng pamegetnya. Mode pameget benten sareng istri. Kudu kursus we. Ari istri pan dua lapis geunya. Tah eta dua lapis teh kumaha pan dina sapina mah dua lapis kumaha ieu teh dua lapis teh. Bisa-bisa boeh teh ditumpuk ke dua lapis. Nah, jadi ieu teh tuh kabehana sabaraha lapis. Tung nama eta mayit seperti mais lauk we gitunya muni kanel teh bungkusna teh dua lapis bari urang teh dua lapis teh jadi jumlahna sabaraha lapis teh teu apal digulutak-gulutuk gitu ieu teh geus beak saros ya cenah kaen teh kurang keneh deuk sakumaha teuing urang ieu teh sakumaha batesna teh kudu nama ku tali pocongna teh kaen deui nya da ku sawo gede teh meuli tambang enak ka warung rapi ya. Aduh, karunya mayitnya diurus kudu teu sakola mah. Matak perihal eta mah walaupun ngaosnya ngalaman masantren kalintang henteu mah lamun henteu khusus teu kursus khusus tata cara praktek mulasara mayit meuning keneh mundur gitu teu kengeng. Sabab fardu kifayah. Bila mana padu kifayahna henteu reres nyumponanana tah eta teh dosa Bu sadayana. Itu pan padu kifayah ida pala badu sakotol haroj anil bakin. Bila mana aya anu midamel salah sahijina ti eta penduduk eta penduduk mangka kawajiban ti anu teu midamel cupar ku saha dipidamel ku eta jami gitu. Mata anu nyuparkeunana teh kudu nyaan ahlina gitu kudu nyaan ahlina ulah ku jami anu asa bisa gitu asa urang teh ieu teh asa gitu asa bisa sok aya geuning nya bisa teu maneh ke baheula teh urang teh asa pernah tuh mang keneh kudu ku ahlina ahli mah sanes asa bisa da geus bisa teh deg-deg we gitu. Tah sabab ke bila mana beres eta mayit teh apanan bade mayunan hisaban punya bade mayunan hisaban anu ngajajab aruh di ka masing-masing bumina anu nangis oge ke arwi moal dugikeun ka didinya we gitu
siang wenginya ngantosan jarang aya. Walaupun aya nu ngantosan siang wengi paling ka 7 dintenna atau 40 dintenna. Ka dituna mah arwih we. Kitu tara aya. Bahkan geus kitu teh aya jodona narikah deui geuningan nya. Nararikah deui. Tah itu mah mayunan hisaban. Kari-kari begitu bade dihisab teh mun bahasa lebaran mah baju lebaranana teras atuh anu nganggo acuk lebaranana salirana meuni teu ieu kitu teu nyeni sabab bajuna teh lamun awewe kuduna dua lapis teh jadi 5 gitu ari ieu mah sarol oge teu cukup meuni siga gulungan kasur badag gitu padahal mah mayitna mah meuni kunyin leutik gitu eta mah siga pais ping-ping hayam dibungkus ku daun muni salalemur di pentaan daunna teh jang mais ping-ping hayam hiji ni kana di taliana ge ku rapia beak sabararol gitu ceuk malaikat teh teu memenuhi persyaratan ieu mungkusanana diguar mayitna oge ngamandianana ge ulus ya eta bahamna calawak irungna teu dicocokan pasok aya nu tara dicocokan Bu lajeng atuh si cepilna teu dicocokan eta kukuna deui muni hararideung teu diberesihan lain berarti kedah dicatu atuh urang catutan mah teu kengeng ngaleungitkeun sakedik oge tina anggahota mayit walaupun soleh komo nu soleh teh jadi saksi kuku sakedik wirehing eta jelema teh nyaan solehna disaksian ku eta kuku tah komo deui anu seueur dosana atuh dicatutan teh ngajerit Bu mata geuningan dina pupujian pikeun anu seueur dosana mah teu boro-boro model dicatut dicukuran nya cacak ka puragan ku kalakai asa digencet ku 7 lapis taneuh dina pada beratna anu seueur dosana mah berarti teu kaeng rahmat Gusti Allah komo dicatutan mah atuh waduh matak henteu najan harideung ge dicatutan matak ameh teu nyanak kokotor dina kuku bok bilih eta teh aya najisnya kusabab sok odoh hirupna teh naon kitu tai doma ge batur mah ku singkup kitu nya ataau ku naon ku pacul atau ngaos sarung tangan yompokna teu mangegel sia cenah wani aing aku panangannya dirawuan teu apal Yuswa mah nya ngabongohan maot teh di kandang domba hararideung kitu tuh teu dipiceunan ceuk malaikat teh ngadeuheus ka Allah teh kaayaan najis tuluy dina bujurna teh ayaan atawa papang berarti teu bersih nalika ngibakanana anggota nu dilebet mah patuanganna teh teu diurutan beureunya teu dugikeun ka seep tai-taina teh ulu eta cileuhna nalolo Gusti daki eta dina kerjut-kerjut kulit meuni loba eta na ceuli keur adole deui nya meuni loba masyaallah dakina tah bila mana kitu anu ngurus teh tidak memenuhi fardu kifayah tah eta teh Bu dipilarian ke nu ngibakan teh deuk isi bade pamegat nyuhunkeun pertanggal waleranana urang bisa kieu eta teh ditahan amal sae teh Bu najan ahli pangaosan komotara mah nya ditahan tuh matak ulah sagawaya matak bahasa asa bisa teh komo fardu kifayah mah ulah diangguk mangawe serahkeun ka ahlina walaupun pernah masantren komo henteu mah da eta mah kudu khusus kursus praktek mulasara mayit kumaha ngibakanana itu dipraktek aya praktekna henteu peda urang ngaji kita bab eta tapi teu aya praktek dar we ngalaksanakeun kenapa bakal dilelebah teh ya Bu dilelebah abdi fardu kifayah kedareres matak piceun anu namina prinsip asa bisa kedah kan bisa ame yakin
tah karunya ka mayit ke ngadeusan Gusti teh henteu layak ngadeusan ku samngibakanana ngaboyanana kitu ditahan. Duh watir eta mayit. Buat cenah amang nu sok ngajungjurigan teh mayit kitu teuing tah teuing. Itu tak karunya deh anu ngibakan ke di tas cenah Kang akang teh ari ngibakan muni hoyong pangpayuna wae ulah ku batur. Da eta cenah resep bobokona eta pangwaradonana naon namina teh pangintuna acis tuluy cenah samak lagi nama nu plastik teh digentos nya acukna BHS kopea resep etana akang mari ngibakana gini abdi teu balik nungguan ama saya teh teu sumping wae tah ke ditimang ama saya nu ngibakan jangan gentosan ama saya itu da rugi atuh Bu matak palingan dina usbur katerangan ngintun kanu ngibakan teh hukumna sodakoh tina sapalina sodakoh sunat gitu da abot Bu tanggal walerna aya katerangan ngintun teh aya kanu ngibakan teh dina usbur kitabna istri tah gitu tah aya ngan kedah anu laludeung gitu tah ke teh dicepeng teh camewek tiis simpen we sajam 2 jam we komo sawengi mah camewek tiis tuluy we dina tulang urat ngaharurasan matak ngurus mayit mah kedah dipayunkeun matak aya genep rupi dina Islam anu kedah diengal-engalkeun nyaeta diantawisna kedah engal mulasara mayit bisi mayitna kabujeng heuras lamun dilamikeun mah abdi ye kantos mulasara eta kitu nya eta teh kade nu mulasarana teh kedah anu nyaan ahli kusabab sakola najan masantren ge komo henteu aya henteu khusus mah jang bab mulasara mayit kitu ngaosna mah biasa libarat jami anu bade ngalaksanakeun ibadah haji ieu mah haji sanes umrohnya ari umroh mah tuh da